disebutna Hujjatul Islam. Yaitu Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kurang masyhur sering disebut Imam Ghazali. Ya Imam Ghazali teh gelarna teh Hujjatul Islam. Luar biasa agungna dina masalah ilmu. Tepikeun ka dawuh ulama-ulama anu saleh gelar anjeunna teh Qutbul Ulum. Jadi wali kutub dina dunia ilmu. Saking luar biasanya. Imam Ghazali ngangkat satu permasalahan. Ya perhatikan ya ngaji ya. Jadi ngangkat satu permasalahan. Jadi cek Imam Ghazali si akal teh alat, si pikiran teh alat. Di mana alat eta teu digunakeun, maka hukum jelema anu teu ngagunakeun pikiranana hukumna doraka. Naon sabab akal teh hiji komponen anu mulia keur jelema anu mana eueuh nu bisa mere akal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Logikana kieu, lamun aya jelema beunghar. Contoh bapak urang beunghar. Ku bapak urang dibere motor. Cek bapak jang tah motor PCX keur maneh. Pake ku manehnya kaditu kadieu. Ternyata ku urang motor teh teu dipake, disimpen we. Terus urang mah lempang we. Kaditu kadieu teh jeung naik angkot. Kira-kira bapak urang ngamek moal. Ngamek. Tah bapak urang nyebutna ai maneh teu ngahargaan bapak. Pake atuh motor gitu. Nah, contoh ieu supaya urang paham. Tah urang teh ku Allah teh dibere akal. Akal teh gunana teh keur mikir. Ieu masalahna dipake mikir apa teu. Mungkin sararea dipake mikir ngala duit mah, mungkin. Mungkin sararea dipake mikir meureun keur meuli motor mah. Mungkin sararea dipake mikir dahar nu ngeunah sare nu ngeunah. Tapi pertanyaanana akal ieu dipake mikir teu keur ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu nya. Dulur sadayana, jadi sararea kudu apal. Jadi sagala rupa anu tujuanana lain Allah eta moal aya hargana. Moal aya nilaina di saha di hadapan Allah. Jadi lamun di hadapan jelema mah bernilai, tapi di hadapan Allah mah moal bernilai. Contoh kieu, sakabeh pagawean anu lain karena abdi ku abdi moal ditarima. Nu lain karena abdi. Contoh, mang digawe teh karena abdi, da gawena lain di abdi, gawena di batur. Kira-kira ku urang digaji moal. Moal. Gitu kan? Mang tara datang ka imah urang, gitu. Tara ngobrol jeung urang, teu wawuh jeung urang, kira-kira mun datang ku urang dibere duit moal. Moal. Mang nyieun imah keur pamajikan urang, mang nyieun imah keur pamajikan mang lain keur urang. Gitu, ku urang dihargaan moal. Moal. Sabab ibadahna, sabab gawena lain keur urang, gawena keur pamajikan, keur diri mang sorangan, keur batur. Mata di mana ya jelema ibadah lain karena Allah, tujuanna lain karena Allah, gitu, maka Allah moal narima. Gitu. Moal narima walaupun ku jelema ditarima. Dan nu disebut moal ditarima teh moal ditarima di sisi Allah, lain di sisi jelema. Ngarti teh. Tah ieu nya mata rada naik gajina ya saeutik ya. Ya mikir ya gajina mikir. Supaya saleh ya sararea, supaya bager sararea. Tangge lamun ngomongkeun konsep ilmu babari. Hirup teh lamun ngomongkeun konsep ilmu babari. Dan nuruwat mah konsep nafsu. Nuruwat mah da sakabeh jelema aya nafsuan. Konsep ilmu teh kieu. Lamun urang lapar, kudu lari apa kudu dahar? Dahar kan? Dai kan eta ilmu. Da babari lapar dahar. Lamun haus minum. Lamun hareudang mani, gitu kan gampangna. Lamun ateul
Garo, paling eta teh ilmu eta teh. Cek saha lain ilmu. Da babari lamun ngomongkeun konsep ilmu. Model kieu. Pan ieu judulna mikir. Ente dipenta duit ke orang 100.000. Tapi yakin dek digantian 2 juta. Kira-kira mere moal. Mere, mang minta duit 100.000. Ente yakin isukan digantian di buruhan 2 juta. Mikeun moal. Mikeun pan? Pertanyaan orang. Lamun orang sedekah di sisi Allah karena Allah. Orang yakin teh digantian ku Allah. Nu balik ngomong ya. Ya jauh-jauh yakin itu bener ngomong. Ya bener teh. Kan orang malah mau ngomongkeun sedekah, gitu kan? Orang teu ngomongkeun nu teu mampu, ya mah ngomongkeun anu mampu. Lamun ngomongkeun sedekah kan mikir 70 kali. Lain 7 kali, tapi lamun meuli handphone, meuli motor mah eueuh nu mikir. Bahkan eta geus jadi kawajiban. Gitu kan? Ngiridit ke pan ridho 5 tahun 3 tahun meuli motor mah bahkan handphone ge 6 bulan 10 bulan ngiridit ridho kan. Tapi lamun ke akhirat aya nu ngiridit teh aing mah nih ngiridit masjid gitu aing ngirit ngabangun masjid umpamana teu angeus-angeus aing nganyuk semen sadewa ku aing dikredit pan ya. Jadi lamun ngomongkeun konsep ilmu babari hirup teh babari lamun ngomongkeun konsep tak urang mah ngomongkeunana konsep nafsu jadi hese. Ai nafsu kumaha al ammarah atau ammaratum bisu. Nafsu teh nitah kana kagorengan. Tamatak ngaji ulah sakali teh kitu. Ngaji kudu mineng teh kitu ngarah tuluy inget, ngarah teu poho-poho. Ingat terus. Nah, jadi urang teh kudu kumaha atuh hirup teh? Da eueuh deui hirup mah kudu ngabdi ka Gusti Allah. Eueuh deui hirup di mana ngabdi we ka Allah ngeunah. Lagi cek Imam Ghazali dina Ihya. Jadi nu penting teh fungsi. Cek Imam Ghazali nu penting teh fungsi. Contoh ya. Ya makan bae lain jorang contoh. Urang boga pamajikan. Tapi teu bisa disarean. Daek teu. Ya. Geulis pamajikanana. Panggelisna sabanu. Opat bahkan tong kagok. Pamajikanana opat. Tapi teu bisa disarean. Naon teu bisa disarean? Urangna teu celegeng. Umpamana urangna peluh. Umpamana coba keur naon pentingna awewe lamun teu bisa disarean. Urang boga duit tapi teu bisa dibalanyakeun. Kenapa? Ya, bener teh. Nu penting mah fungsi. Cek Imam Ghazali fungsi. Maka di mana jelema fungsina berjalan maka manfaat eta jelema. Jelema boga leungeunna sehat, bisa gerak, bisa nyokot, bisa neungeul, manfaat. Kenaon boga leungeun lamun jek-jek kieu. Pentingna naon jek-jek teu bisa naon. Kenapa? Berarti leungeun teh eueuh fungsina. Mata diterangkan ku Buya Sepuh Buya Rasul pada saat anggota badan orang tidak berjalan dina fungsina disebutna gering. Mun panon teu bisa ningali disebutna gering panon. Mun ceuli teu pati ngadenge disebutna gering. Mun awak panas siris disebutna gering. Lamun leungeun teu bisa gerak dina fungsina disebutna gering. Lamun hate pikiran teu berputar atau gerak dina fungsina berarti hate jeung pikiranana gering. Nu kumaha nu pikiranna gering teh? Tara mikir keagungan Allah. Tara mikir kawasana Allah. Nu kumaha hate nu gering teh? Tara mikir janji-janji Allah, tara ngabangun keyakinan dina hate urang. Gitu. Matak nu jadi ruwet teh nafsu mah. Nu jadi ruwet teh nafsu. Gitu. Da mengbal jeung salat depan lillah mengbal atuh. Nah ai mengbal mah meuni sumanget komo budak ngorak ieu. Kan mengbal mah pursal budak ngoraina mah beda jeung baheula. Pursal teh udunan pan. Mayar teh 30.000, 20.000 udunan. Kadang-kadang mah 50. Mane ikhlas gitu pursal. Mayar 50.000 meuli sapatu. Ini gitu kan kami ni soker. Tapi lagu salat makan masjid gigiran hare-hare we. Gitu kan?
Jadi nu berat teh mang lain gawe salat, nu berat teh gawe nafsu. Jadi emung salat mah mun mengbal mah aya. Ngaji mah emung itu kan lamun dagang mah hayang gitu kan. Wiridan mah emung lamun gawe pabrik mah hayang. Kumaha jawabanna? Da butuh atuh duit. Lamun urang teu gawe moal meunang duit. Urang nanya, sararea butuh surga teu? Hah kitu mah. Piraku aya syariatna urang lamun teu gawe moal meunang duit, lamun teu dagang moal meunang bati, lamun teu ngalamar moal boga pamajikan gitu kan. Piraku urang ayeuna urang hayang ka surga tapi teu ngaji, teu salat, teu sedekah, minang kana teu maca Quran. Pada teh jelema gering nu kitu teh. Jadi nu berat teh lain ilmu, nu berat teh nafsu gitu. Dasar reh nyaho maca Quran teh alus atuh. Ya, apal pertanyaan sabaraha juz sampai maca Quran pan kitu meureun nya sararea nyaho cicing di masjid berjamaah teh wah ganjarannya 27 derajat luar biasa tapi pertanyaanna saha anu maksakeun salat ini ka masjid pan kitu meureun jadi da haben wae ngadalil mah lieur atuh mang hapen ngonang ajengan pidato dijieun tontonan gitu ajengan teh jadi dengikeun beres baralik aredan deui gitu dengikeun beres baralik areling deui pan lain kitu meureun nya tah sararea ieu baraya-baraya urang dieu nya dulur-dulur ibu-ibu bapak-bapak geus naon deui atuh urang teh nya lamun lain ibadah ka Allah lamun lain ngalatih diri urang gitu ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti. Jadi konsep ilmu mah gampang. Orang dibejaan. Cenah omong meniripu hirup teh meni kudu sabar. Har. Cek ilmu mah sabar teh babari. Nah kumaha cek ilmu mah sabar teh nungguan. Pan urang teh unggal poe teh sabar. Lamun dahar nungguan beak sapiring. Da dahar nu sahuap eueuh. Nya. Sabar nungguan sapiring. Lamun hercai nungguan ngagolak bener ditungguan ngagolak sakumarieu rusuhna lamun hercai pasti nungguan ngagolak bener teh lamun digawe nungguan gajihan mang rek direktur mang rek jadi naon HRD dek jadi naon bae geus gawe manungguan gajihan kumaha perjanjian awal we mun sabulan berarti mun bulanan sabulan sakali mun mingguan saminggu kitu mun sabar teh ieu nungguah naon beratna sabar tanu aral mah mung nungguah mung nungguan eta aral amek pasti lamun mung nungguan jelema teh can datang ajengan teh wayah kieu gitu geus jam 10 amek da mung nunggu hayangna jam 8 geus datang jam 9:30 can tapi lamun sadar mah kudu sabar tungguan we da kege da datang ngarti teu kitu sabar teh cek saha sabar itu nu gering nungguan cager cek dokter teh dahar obatna sapoe 3 kali omat daharna taun nu hareuras bubur maneh teh gejala tipes cek dokter siap dok eueuh sia teh nu ngadahar obat ayeuna cager eueuh jig teh angga minimal 3 poe teh gitu lilana sabulan ban ngalempreh sabar nah dina salat nih hayang kudu buru-buru ngeusak bener teh gitu kan ayeuna salat isya da moal jadi 7 rakaat moal anggar 4 gitu sabar we sakumaha rusuhna ge da anggeus tenang itu rek mana mah jeung kudu hayang geura anggeus kitu sabar teh matak cek ulama sabar teh dina sagala rupa perkara dina salat make sabar gitu dina tani make sabar dina maca Quran make sabar dina sapopoe ge make sabar ngompol teh mang kudu sabar mang teh kudu asup heula ka WC kudu nyingsatkeun heula sarung bener teh mun teh cingogong meureun kudu ngecewer heula tungguan anggeus geus beres ngompol teh ngarasa eueuh deui nu rek dikaluarkeun
kakarak susuci bersih. Teu bisa rusuh. Mata kalamun ku ilmu mah datang hirup teh kudu sabar kaharti. Ayeuna sakola, daeuh sakola 7 minggu eueuh nya. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA sakola teh tahunan. Sabar nu protes, nah aing ngaji heuh urang nya sabulan kudu anggeus. Kitu Pak. Bari ngajina saminggu sakali, satahun kudu pinter. Kitu bari ngajina saminggu panes teh teu ngarti atuh. Jadi matak barodo kabeh, da hirupna teu make otak. Hirupna teu make akal. Jadi lamun make dunia ilmu babari. Lamun make dunia ilmu ngan urang mah pan teu make dunia ilmu, makena dunia nafsu. Jadi segala rupa kudu sarua jeung kahayang urang. Cek Imam Ghazali masa etik di mana jelema dasarna nafsu, hirupna kudu sarua jeung kahayang pasti susah. Ok bayangkeun ku urang, umpamana urang boga cita-cita, boga pamajikan teh geulis, umpamana boga cita-cita. Kanyataan boga pamajikan teh teu geulis, bayangkeun ku urang. Jelema eta saumur hirupna susah. Susah sabab pas balik nampo pamajikanan, ajik teu geulis gitu. Sabab cita-citana ngerti teh. Nyeri hate tiap balik ka imah, nyeri hate. Siga awewe boga cita-cita salakina teh beunghar. Pas kawin jeung salaki anu da teh tiap salakina amek teh nyeri hate, tiap salakina balik nyeri hate. Balik salakina gebeg hati aing miskin gitu. Balik deui ka imah gebeg deui, saumur hirup teh susah. Lalu sabab patokanana salaki beunghar. Gitu. Patokan nafsu teh model kawinnya, pan Nabi mah teu salah ngajarkeun kawin ieu pan dunia ilmu. Ka mana we ngobrolna pokona mah ilmu we. Cek Nabi fakhtar bidzatid din. Lamun kawin pilih awewe anu boga agama. Baheula mah urang teu ngarti. Baheula mah urang make jeung kudu milih nu boga agama. Kadieu heueuh. Loba ka urang kang nu curhat tepi ka cerai. Padahal pamajikanna geulis cerai. Loba nu curhat ka urang tepi ka cerai padahal salakina beunghar. Cerai. Naon sabab? Sabab tidak menemukan kecocokan lagi dalam rumah tangga. Hatina geulis leungit mah. Leungit geulis. Sok ayeuna kieu, urang boga pamajikan ieu geulis, heulaanan we. Kira-kira leungitna geulis moal. Geulisna leungit moal. Leungit. Naik ke umurna 60 tahun leungit. Leungit. Peot kan? Ieu mah mang 30 tahun ditotok tina motor beungeutna bret kana aspal. Leungit teh geulisna. Leungit. Bener? Ieu mah henteu ditotok dina aspal, henteu kolot ngorak ini. Ngan diajak saremo nyeusehan tara ngasuh budak mau gawena dangdan jeung ulin. Aing nanya manfaat teh geulisna. Teu maneh aya ngajejeg teh kanu kitu. Sanajan ge pusing boga pama diajak saremo ngais budak mong itu pan masak teu manfaat. Tuh lamun milih geulis. Lamun milih beunghar beak atuh. Da duit mah beak. Da kenaon beunghar kopet mah coba. Di dieu aya jelema tah rada geunaheun jempling ngaji teh. Mulai ka harti meureun. Teu pan aya jelema beunghar ieu di lemur, ieu. Kumaneh tapi kopet, kopet. Kumaneh dihargaan mah. Dimuliakeun mah. Moal da teu karasa atuh jasana. Ai kopet. Bener teu? Ayeuna maneh boga pamajikan beunghar, tuluy kopet coba sia daek teh. Pamajikan urang teh mangmeulikeun rokok tara ngajajanan tara, kalah cek pamajikan teh pangmangulankeun kaen. Pangmeresankeun, ditunjuk-tunjuk ku pamajikan maneh daek. Kan mung maneh. Tuh lamun milih anu beunghar. Ngarti teh? Matak cek Nabi pilih agama. Di mana jelema milih agama bahagia. Ieu mah teu geulis, henteu jangkung, henteu semok,
tapi soleh teh gitu. Datang orang gitu merhatikeun caina masakna seusehanana gitu. Datang peting maturan mencetat sia maot nu kitu kabung bulengan maneh. Leungit nu kitu gering maneh. Sabab lain inget gelisna jeung jangkungna tapi inget nyaahna jeung perhatian. Saha awewe nu boga kitu teh? Awewe nu boga agama. Matak Nabi fakhtar bidzatid din taribat yadak. Gitu. Pilih ku maneh nu boga agama, maneh pasti bahagia. Kitu hirup mah. Jadi lamun make ilmu ngeunah hirup make ilmu. Kalem we. Lamun make ilmu. Pan urang mah ilmuna pan hiji teu gablek, teu boga. Dua dina ngajina ge teu ngarti, pan jadi lieur hirup teh. Jadi hirup teh lieur model rajaban ayeuna. Naon rajaban teh? Ngagungkeun Allah. Naon rajaban teh? Ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Coba ngagungkeun ka jelema mun jelema teh nu teu wawuh bisa teu? Kan moal bisa. Umpamana urang dieu sararea umpama ieu mah teu apal presiden urang teh Prabowo. Teu apal Prabowo teh nu mana? Ngan ceuk berita presiden urang teh Prabowo. Terus presiden Prabowo teh datang ka dieu. Urang teh apa? Prabowo teh eta. Kira-kira ku urang dihormat moal. Moal da teh nya. Nya. Urang rek ngagungkeun Allah teu apal Allah teh saha? Kumaha Allah teu apal. Maneh matak lieur we. Matak masalah rajaban teh dahareun. Lamun teu dahareun nya meureun gombrang-gombreng shalawat. Lamun teu shalawat nya jajaneun gitu. Lamun teu jajaneun nya sawereun gitu kan. Mah jauh nyawerna alus teu, nyawerna loba teu. Kitu we. Kali-kali meureun ajenganna geunaheun teu. Kitu we geus. Da geus teu nempo Allah, nempona rame. Kitu geus teu ningali ibadah, nempona kahaya. Gitu. Tak ngagungkeun Allah teh teu babari kang haji haji. Kudu ngarti minimal saha Allah teh. Kumaha Allah teh. Matak dina salat disebutkeun dina pagawean nu mimiti salat Allahu Akbar. Allah nu maha agung. Talamun nu mikir mah mikir Allahu Akbar. Allah teh zat nu maha agung. Nya kitu. Kitu kuduna mah. Jeung awewe agung mana? Tuh dina hate urang maksudna. Jeung duit agung mana? Gitu. Lamun aya nu mere duit ye eureun teh salatna. Gitu kan? Ya, lu mikir mah gitu. Agung mana ye jeung duit? Jeung awewe agung mana ye? Jeung usaha agung mana? Oh, mikir mah gitu. Wah, aing teh bener ya. Nganggap yen leuwih agung duit daripada Allah. Nganggap yang lebih agung ini awewe daripada Allah. Berarti orang terbenar. Omean. Itu mikir deh. Itu kumaha supaya kena takbir teh supaya Allahu Akbar teh bener Allah teh nu maha agung. Contohna kumaha? Contohna siga urang yang harapan pibadieun. Ngobrol jeung babaturan ngomongkeun project. Batina teh 100 juta. Kira-kira hayang buru-buru balik apa betah? Betah atuh da batina 100 saputing jeput ge betah. Kopi ge beak 5 gelas bila perlu. 10 ga pribadi. Datang we Allahu Akbar. Betah apa yang gerak ngeusa. Kan gitu. Lamun anu mikir. Jadi model-model urang mah pantara mikir, kalem we da urang pantara mikir. Ieu mah khusus ke anu mikir. Khusus ke anu mikir. Pan Allahu Akbar teh kudu buleud atuh. Kudu ngeunah Allahu Akbar teh kudu bener diaku urang bahwa Allah teh nu maha agung. Agung Allah teh leuwih ti sagala-gala. Leuwih ti duit, leuwih ti pamajikan, leuwih ti usaha, leuwih ti sagala. Kumaha cenah mah mikirna bisa kitu. Babari cik Imam Ghazali. Datang weh duit ya tong gede teuing peuting ieu 10 miliar weh. Gitu urang nek aya nu mere 10 miliar tapi isukan digantung daek teu. Yo 10 miliar tapi isukan digantung di podaran daek teu. Oh, berarti eueuh hargana kan 10 miliar teh eueuh
hargana. Yo maneh kawin jeung awewe gulis panggelisna. Terus kumaha? Tapi maneh ge geus kawin kudu mayar. Naon mayarna? Cicil ku maneh unggal bulan 2 miliar. Daek teu? Ka bapana. Mong ba? Mong, minangkana mah lamun teh mah awewe gitu. Jadi keur naon atuh duit miliaran lamun isukan digantung. Gitu keur naon awewe geulis lamun urang kudu nyetoran ka bapana. Maksudna kumaha? Maksudna ieu eueuh hirup mah sia teh da eueuh hargaan kabeh ge. Urang gering eueuh hargaan duit teh eueuh. Tong ngomongkeun maot gering we. Eueuh hargaan duit ngalempreh teu payu ieu duit teh. Keur nu gering mah. Nu gering mah teu hayang meuli mobil, nu gering mah teu hayang meuli sawah, nu gering mah teu hayang meuli imah. Naon nu gering hayang cageun. Hiji hayang eta teh karak gering. Komo lamun mau. Kan gitu meureun mikirna, komo lamun. Oh, berarti eueuh hargaan duit teh lamun urang teh hirup. Oh, berarti eueuh hargaan gitu duit teh lamun urang gering. Eueuh hargaan awewe teh gitu lamun urang ripuh gitu Pak. Jadi saha nu agung teh? Nu agung teh ngan Allah. Gitu. Nu hebat teh ngan Allah. Eueuh jelema hebat, eueuh Kang, eueuh jelema mah nu hebat, jelema mah ku lapar ge eleh. Gitu Pak. Jelema mah ku tiris ge eleh. Ku hareudang ge eleh. Oh, ayeuna lamun usum panas hareudak. Teh buka baju. Seuneut kipas. Setel kipas. Kadang meuli hihit. Aing panas teu kuat hareudak. Eleh mangku panas kitu. Eueuh presiden sia teh. Eueuh menteri ku panas mengucur. Eleh. Eueuh jeger, eueuh jig tanyakeun ku sia ka jeger. Bisa teu ngalawan panas? Jelema melemah Kang Haji, Cih Haji jelema apa sihina jelema. Urang sararea teh jelema. Eueuh jelema anu gagah. Eueuh jelema mah butuh kabeh ge. Butuh dahar, butuh nginum, butuh istirahat, butuh bantuan batur. Gitu. Butuh sagala, butuh panon poe, butuh kabeh. Ngaranna jelema. Tah Isra Mi'raj teh ngagungkeun Allah teh kudu nyaho. Kudu ngaji tauhid. Kudu ngaji masalah Allah. Allah teh wujud, Allah teh aya cek ilmu tauhid gitu. Ayana Allah teh eueuh mimitina eueuh akhirna. Beda jeung urang. Ayana urang mah aya mimitina aya akhirna. Berarti hiji perkara nu aya mimitina asalna eueuh disebutna eueuh. Kitab pan eueuh ya na meja. Simpen ayeuna aya. Berarti engke di mana geus aya bakal eueuh. Di mana nu aya asalna eueuh dianggapna aya eueuh. Nu aya asalna eueuh dianggapna aya eueuh. Eueuh da asalna eueuh. Jadi orang dianggap hebat kumaha dari eueuh coba. Dianggap keren kumaha jelema rek eueuh. Jeung asalna ge eueuh deui jelema teh. Asalna teh eueuh engkena rek eueuh dianggap hebat kumaha. Mikir deui, benernya urang teh saha atuh gitu. Nu aya mah Allah, nu sajatina aya mah Allah, nu ayana eueuh mimitina kitu oge ayana eueuh tungtungna anu aya kalawan sampurna nyaeta wujudullah ayana Gusti Allah. Mikir deui kitu hirup teh. Tah, mikir teh mang ceu pagawean akal. Jadi mikir mah teu ngaganggu udud. Mikir mah teu ngaganggu dahar. Gitu, mikir mah da bisa udud bari mikir. Bisa dahar bari mikir bisa cek saha teu bisa. Tuh motak jelema anu hirupna teu ngagunakeun pikiranana supaya deukeut ka Allah disebutna jelema anu
doraka. Diterangkan dina Al-Quran, lau kunna nasma'u au na'akilu ma kunna min ashabis sa'ir. Cek orang-orang kafir lamun teh mah baheula kuring di alam dunia ngadengikeun nasihat kitu pan, ngadengikeun nasihat nasma'u au na'akilu atawa mikir-mikir kana nasihat ma kunna min ashabis sa'ir, maka kami abdi sadaya moal jadi golongan ahli neraka sa'ir. Gitu lamun mikir, termasuk cik Imam Ghazali, fikir dina hinana dunia, fikir dina rendahna dunia, fikir dina henteu langgengna dunia. Supaya naon? Supaya terjadi cita-cita, supaya terjadi tujuan hirup. Sok cek urang sararea, lamun aya jelema tujuan hirupna dahar, jelema gering, jelema cager. Oh, sararea aya mikir, aya jelema hirup ya mah tujuan teh dahar. Isuk-isuk dahar, beurang dahar, peuting dahar. Ini ke Purwakarta ngadon dahar, ini ke Jakarta ngadon dahar, ini ke Surabaya ngadon kukurilingan. Tujuan teh dahar. Jelema cager, jelema gering. Jelema gering mah, dan jelema cager, jelema gering akalna, gering akalna lain gering awakna, gering akal. No, sabab da sakumaha hebat jelema dahar mah bisa ngelehkeun mudik, mah bisa ngelehkeun sapi. Ngeri teh, sapi mah jago dahar. Jelema mah paling ge sapiri. Tolol teh ayeuna jelema ini ka Surabaya melaan sapiri. Beleguk teh ayeuna jelema ini ka Purwakarta beak bensin 100.000, etol 60.000, ngadon dahar sapi. Da bisa dahar mah di imah. Bener teh, lamun make akal. Tuluy akibat dahar wae teh naon? Akibat dahar wae teh darah tinggi, kolesterol, gula, gering ka ditu. Paeh we dahar wae. Bener teh? Lamun nempo akibat. Ya, lamun sararea, lamun akibat taat ka Allah, ibadah ka Allah naon? Surga. Akibat salat surga, wiridan surga, ngaji surga, cicing di masjid surga, sedekah surga. Loba ting lah hadisna mah geus surga we gampang. Supaya gampang surga we geus. Hadisna mah loba ting padilah gitu supaya gampang surga. Kan kitu mah lamun difikir. Ieu we hirup nanti nguruskeun dahar. Ieu masalah dahar amek-amekan gara-gara dahar. Kan terpenting atuh. Kudu make jeung emosi gelut pase amek-amekan gara-gara dahar. Nu teu parase ge dalalahar. Nu teu amek-amekan ge. Nah, ieu urang mah kudu ribut masalah dahar. Nya, kan era model ayeuna umpamana rajaban dibagi dahar bare dahar mah itu. Bisi salah urang. Bare dahar terus parebut. Naon aya maneh kudu parebut ge kabagean. Nya, gitu Pak. Daerah tuh batur gitu parebut dahar. Jadi dahar mah teu dijieun tujuan ge dahar mah. Jelema teu nyieun tujuan hirupna teh dahar, pasti dahar. Non da kudu dahar mah teh dahar mah maot. Tah perkara nu kudu mah geus teu kudu dijieun tujuan. Geus kudu dahar, kudu sare, kudu kacai, kudu nginum da teu dijieun tujuan ge pasti nginum. Tah nu kudu dijieun tujuan mah Allah. Nu kudu dijieun tujuan mah akhirat. Naon sabab teu sakabeh jelema pikiranna akhirat. Teu sakabeh jelema pikiranna Gusti Allah. Paham teu? Kitu mata kuayahna nya ngajina ulah rajaban unggul. Ngajina kudu unggal poe. Unggal. Ka mana we ngajina mah jung we dekat Darussul 8. Mang Epul aya kan? Mereka apa anu ka pokona ka mana we lah. Pokona mah tong eureun nyiar ilmu. Terus gali tentang Allah, gali tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gali tentang kehidupan akhirat. Gali kurang sabab tujuan urang sararea teh kabagjaan di akhirat. Nah, maka jeung kudu tujuan kabagjaan di akhirat sabab kabagjaan dunia mah aya tungtungna. Eta masalahna mah tah kabagjaan akhirat mah eueuh
tungtungna matak sehebat apapun jelema ngajadikeun dunia tujuan hirupna jelema bodoh. Nah disebut bodoh ai maneh aya tungtungna dunia mah. Nah tungtungna kumaha pan maut kabeh. Pan bodoh atuh lamun dijieun tujuan sedengkeun aya keneh tujuan oke. Di mana? Di akhirat. Anu panjang moal eureun salilana urang hirup di alam akhirat. Pilihan ngan dua lamun teu surga nyaeta neraka. Tah salah satu ngabangun kebijaksanaan dalam diri urang teh carana di samping berpikir oge maksakeun digawe atawa beramal. Lawan hawa nafsu urang kitu hinakeun rendahkeun hawa nafsu urang tong digugu hawa nafsu urang kitu harapkeun dina hate anugerah ti Allah buruhan ti Allah ganjaran ti Allah karidhoan Gusti Allah tuluy make sabar dina hirupna make ngawayahnakeun dina hirupna fa insyaallah lamun boga rasa jeung pikiran model kitu fa insyaallah urang hirup bakal aya dina kabagjaan bagja dunia bagja akhirat amin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Allahumma bi asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasta biha sayyidal mursalin lailatas sabi' wal 20 an tarhama qulubana al hazin wa an tujiba da'watana ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli amin. Sakitu nu kapihatur baraya sadayana hapuntenanya. Hampura deui ka para panitia aya moal dahar heula. Dek tuluy deui aya acara deui nya. Sakitu hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.